Ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya duluraban nu jauh di Pelemburan nu anggang di padesaan anu dumuk tetep rangenak di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Dina suasana temaram wengi ngagayuh kajanari nepangan kanca mitra sadaya masih dina ngawaos ngawangko ngabahas wartos nu atos-atos. Edisi spesial ngaronda. Sanes ngaronda upami ngaronda mah ngekepan randa, upami ngaronda mah ngajaga randa. Kumaha geletuk batuna kasebut saena urang tepangan kanca mitra urang sadaya nu aya di dieu. Iya. Kanca mitra sadaya sambil ngantos anu nuju di sisi wahangan samentawis ngopi heula. Ieu kopi Garut. Pelem ya Robi Gusti ya Karim. Sapertos biasa kopi Garut mah kada disuruput ti dieu. Tep ngeutna kada hilap. Suruput triut. Luar biasa. Teu aya deui nikmat ya Allah ya Rabbi Gusti kecuali ya kopi anu nuju di Cepeng. Spesial kanggo balad ngopi Gumasep. Aatit Andri Ripuh. Teras Pasekdis para penghuni kopi Gumasep kanggo padiar spesial. Mantap. Kanca mitra sadaya dina mangsa wengi model kieu poek mongkleng buta rajin. Teu katinggal naon-naon. Aya si Akang wungkul ya. Kang, geus siap ya urang? Siap. Nguseup naon itu urang teh? Nguseup lauk. Baradag teh laukna? Ya lumayan lah. Biasana mun nguseup sok menang 4 kilo. 4 kilo ge meunang di dieu mah, percaya teh. Nah kanca mitra sadaya kadah ningal kumaha engke cara nguseupna warga di dieu. Unik. Kusabab teu meunang wae ku useup dibaledog ku batu biasana. Jadi kan lauk ke heula naik ka luhur tah. Nya Kang nya. Ya gitu. Kang sanami teh? Boni. Kang Boni. Edas. Di Cihurip mah Boni teh ieu tangtunganana Kasep. Lamun tetangga urang mah Boni teh tukang naon cing? Tukang roda. Ieu teh aya sabaraha jalmi seueur di dieu teh kanca mitra sadaya mung poek teu bisa nataan hiji-hiji. Kiwal Kang Boni anu tiasa katinggal. Urang ningali kumaha Kang Boni tos rengse masang useup kanggo lauk leutik. Upami nu lubang mah tos ditegerkeun. Nah kanca mitra sadaya kada uningnya naon aya neger? Neger teh ngala lauk diantep nya ngala lubang teh ngala belut nu badag gitu. Ngala sidat lah istilahna teh cek orang dia mah. Diantep gitu. Urang mah di dia ngaropi naon. Nyaho itu dibawa ka ditu. Tah masih sarang ngawaos. Kang, ngawaos apal ngawaos? Bukan ngawaos. Ngawaos teh ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos. Kang, ti umur sabaraha nguseup di dieu? Ya di umur 17-an lah. 17 tahunan. Ayeuna umur sabaraha? 2 kilo. 23 tahun kanca mitra sadaya upami di kota mah keur meujeuna resep main bola. Upami di dieu mah keur meujeuna resep ngulur bola. Tah ieu bolana ieu. Ieu bola teu katinggalnya. Nah, ieu bolana kanggo kakait useup. Aya babasan sepuka pungkur nyuk ceruk leuwih malar cai
ngudag sene malar damar. Apal teu hartina naon? Henteu. Nyuk curug leuwih malar cai, ngudag sene malar damar. Apal teu? Teu. Padahal orang Sunda teu apaleun. Naon hartina urang taroskeun kanu ahlina. Samentawis antosan kumaha ngalablutna. Kumaha ngalaukna, kumaha ngalalubangna, kumaha ngalasidatna. Wilujeng tempur akang. Nah, kanca mitra sadaya, wargi-wargi urang sadaya, Kang Boni sareng reng-rengan sadayana nuju mancing. Sabab pancingna nuju dianggo nya. Ieu mah mancing air we kieu tah. Sakedik aya babasan sepuka pungkur tumali sareng cai nya. Nyuk curug leuwih malar cai, ngudag seuneu malar damar. Eta babasan sepuka pungkur dina hartos naon kanca mitra sadaya, hartosna biasana urang henteu percaya diri karena kemampuan urang. Udag-udag nu jauh, nu can pararuguh, seolah-olah nya dipercaya pinuh ku urang. Sementara kemampuan orang sorangan diabaikeun tah kitu. Pamugi kanca mitra sadaya tiasa ngawitan deui ngagunakeun babasan sepuh kampungkur anu eta. Tiasa dilarapkeun dina kabiasaan urang supados naon anu janten warisan sepuh urang kapungkur paninggalan kolot urang baheula tetep lestari dugikeun ka ayeuna. Ulah nepikeun ka pokok, ya, ulah nepikeun ka hihilapkeun. Eta anu matak leungit ciri irang tanggara. Lamun naon lamun babasan paribasa sepuh urang tos teu dianggo ku urang sadaya. Kitu kanca mitra sadaya. Cak urang tunda di hanjuang siang, urang teu di handeulem sieum paranti nyokot ninggalkeun. Hatur nuhun. Wilujeng kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaca mitra sadaya nu jauh di film Rono Ageng di Padesaan nu anak-anak di Lumur Matu Banjar kana paminggal. Ayeuna Urang keur ngasuh abah. Ayo urang tinggal. ya Lah, abah. Jadi dibalik ayeuna mah. Ayeuna Nu biasa nongol. diasuh tapi ayeuna ngasuh. Oh, ya namina ngojay.